warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katuna waktos dinten kamari teh kumaha Nyi Rom lah atuh. Kieu Kang, dangukeun geura Kang. Ku abdi bek caritakeun Kang. Ku abdi didongengkeun. Nya sok dongengkeun ka dewek atuh. Kumaha mimidina atuh. Mun kieu geura Kang. Sok Kang kaparayun sadayana Kang. Goblok atuh sia mah nurutan tukang dongeng atuh. Barabat si Masna nyaritakeun dalam bahanan ti awal tepi ke akhir dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Kalayan jujur dibanyer beaskeun sangkan kahartieun ku Jalil. Tah kitu Kang. Udah ajar jadi si toleng teh aya kene di Cirangrangnya. Bener Kang, cicing di imah si Kodir. Jalil kakerot hatena jadi panas. Lantaran asa kaelehkeun ku si toleng. Malah magis bisa neguh kaya kieu mah tangtu Nyi Romlah teh bakal bogoheun ka si toleng. Da geus sabaraha kali disalametkeun ku si toleng bae. Mitra aturet si Jalil kan ini kucir. Nini, kumaha ieu? Nasib kuring jadi kieu aduh. Kumaha hayang maneh eta mah. Sakunya ni rek di Banjuan. Hayang kumaha? Si Romlah kudu beunang kudu kabawa ka dieu. Kuring teu suka lamun si Romlah beunang ku si toleng atuh. Kaduana hutang nyawa kudu dibayar. Bajora jeung anak buahna kudu carem kabeh atuh. Bawa itek nini. Hig ini ulah isu kuliah pageto. Jung ayeuna keneh. Ini kucir ngasongkeun Iteuk. Iteuk nu jadi andalan manehanana. Atuh mani bungaheun Jalil teh. Kep Iteuk dicekel nyeh seuri. Atoh kabina-bina narima Iteuk teh. Sabab manehna nyaho lain Iteuk sa Iteuk-Iteukna ieu mah Iteuk jimat anu mati. Nuhun ini, nuhun pisan atuh. Jalil marah mai bunga. Sorot panona cahayaan Iteuk dicekel ditatap diusap. Ditimbang-timbang karasa ampeg padahal munili kana wujud nama pirage kai biasa. Mun maneh hayang hasil. Ulah loba omong gunakeun Iteuk sagala kahayang bakal laksana. Asal maneh percaya ka Nini. Nama kita percaya atuh. Kuring mah sagemnengna percaya ka Nini. Nuhun permios ayeuna pisan rek ngajorag ka si Jora tauman atuh. Jung Jalil nangtung. Hatena panas, huntuna kekerot. Hig kade sing hati-hati. Masnan, ayo ini deui urang bayar hutang maneh atuh. Tapi Kang, kuring teh capek Kang. Di awak mani asa pasiksak. Nya kok teu cai atuh. Nya Jung. Kade ku aing urang tiup. Cek nini kucir bari melong ka si Masnan. Leos si Masnan kapawon dekung si Lila geus balik deui mawa cai herang sabatok. Song dibikeun ka nini kucir. Harita keneh di jampean. Inyum bayang hakan mah nyangan bari lempang. Ulah ogoan ari hayang jadi jagoan. Mangga nini. Cai ditampanan regot diinum karasa nyecep tiis kana tikoro seger kana awak. Hig, ini kaitu. Mangga nini. Mitra tetela jampe nini kucir teh mati harita nginum harita karasa hasiatna.
Si Masnan ngadadak cenghar sorot panona cahayaan beungeutna seger pinuhku sumanget temurungkut kawas tadi. Siap Masnan maneh. Siap Kang. Hayu urang indait atuh. Mangga Kang. Ayo ini permios. Nyig sing hasil. Beral dua namiang rek ngajugjug ka lembur Bahjora. Si Masnan meninga gedi gelempang nuturkeun Jalil nu mawa iteuk. Getruk-getruk sora iteuk kana taneuh. Karasana asa ingeung mata keueung. Ari si Masnan bari lempang teh rual rawel kana pupucukan anu ngeunah di dahar. Komo manggih sampe mah dirabut bari lempang digegelan atahna da beuteung karasa lapar. Teka catur di jalana urang kocapkeun geus tepi bae. Reg duanana eureun si Jalil ngabedega nangtung. Leungeun katuhu nyekal iteuk nu kenca nulak cangkeng. Si Masnan ngabedega tukangeunana beungeutna dangah bangun gagah. Tah ieu lamun si Jora teh Kang. Ieu pisan. Lamun teu salah mah. Lamun leutik atuh. Mun aing hayang ngancurkeun teh mah sakali usik ge amuratul atuh. Tapi kelanan teu kudu ngancurkeun salamur. Tapi kumaha carana supaya si Jora pikir atuh. Jalil rarat-reret nyetenan kaayaan di dinya. Datangan ka imana we Kang? Payagog. Teu show deui aing mah. Si Jora anu kudu nyemah ka aing atuh. Kumaha tuh? Aing rek nangtung ditungtung lemur nu rada lega. Maneh kudu digawe kencar-kencarkeun sakabeh ingon-ingon anu aya di ieu lemur. Lomba sapi hayam entog soang jeung sajabana hayuh jalankeun atuh. Kabeh Kang? Heueuh kabeh mun aya nu ngahalangan kadek huluna atuh. Beres lah Kang. Mitra teu loba omong deui prak si Masnan digawe. Ingon-ingon urang lemur dikencar-kencarkeun. Dipapai ka unggal kandang atuh diburuan teh jadi rame ku sora doma ting berele. Sapi jeung muning ting dari geuleuh di jalan aya nu ngaranyah kebon sampe, aya nu ngapruk kaburuan. Hayam entog soang pabuis diburuan. Nyapugu urang lemur kareuheuleun aya nu hohoak nyarekan ka si Masnan. Tapi si Masnan teu ngomong jawabanana ngalugas bedogrek ngadek atuh jelema teh lumpat sieunun. Urang dinya ribut silih bejaan jeung baturna yen aya jelema teu hideng ngadon ngaleupas-leupaskeun sasatoan. Tekung silila si Masnan geus tepung deui jeung Jalil bari mamawa kantong dieusi dahareun. Meunang ngarampid di warung, nu boga warung ngabangingik ceurik sabab duitna ge dirarad. Beres Kang. Kumaha terusna? Kagoan sagedeung. Pasti aya nu datang atuh. Cek Jalil bari diuk dina catang. Bener omongan Jalil teh. Kurutak aya nu datang lalaki limaan marawa bedogrek ngudag si Masnan. Barang gok ka palabah Jalil ting rarengkog sieunun. Malah mah aya anu munur deui lantaran sieun ku nenyo beungeutna oge. Kaayaan Jalil pikasieun matana bolotot beungeutna karadak jeung hideung. Tuh aya anu datang euy. Gupayan ku sianan sina ka dieu atuh. Keun lah sina ka dieu Kang. Si Masnan gugupai ka nu limaan ngarah daekeun maju. Tapi nu limaan unur-unuran sieunun. Jo nu sejen kabeh marlong ka Jalil jeung si Masnan. Lila-lila jadi loba anu datang teh silih omongan silih sunutan. Nu akhirna hatena panas deui. Majulah, ya senceting. Hayu bareng, urang podaran yuk. Dek salasa urang nu gede wawanen. Baturna aya nu wani, aya nu murungkut malah aya nu mundur begitu Kang da sieunun. Sanu hayang wawuh, yap ka dieu euy. Si Masnan gugupai. Gajleng aya nu wani maju huntuna ka kerot panonna bolotot.
ngajingjing bedog gagah naker panona mureleng kajalian rup anu rupana pigasieun. Hei, sia teh setan di mana euy? Buah-buah judig di neraka datang ka dieu. Rek naon sia teh setan? Pokna kasar garihal pika nyerieun. Jalil teu ngomong jeung nangtung gegag-gegag kadeuketan bari ngajingjing ieu. Kira-kira 2 depa deui kolebat hiuk ke bro itu kana sirah eta jalma kocak bro namru babatok nepi ka remuk atuh cek bobodoan teh mah nya cek bohong teh mah polone ka mung serat getih ucerat acret kusak hos paeh sapada harita. bener deuleu aing setan tina neraka hayo sanu hayang wawuh jeung aing atuh. Yap ka dieu. Atuh. Jalil ngacungkeun itu. Atunya puguh nu sejen muringis malah mah aya anu ngadeg-deg beungeutna sepa malah aya deui nu ngayak-yak. Tuurna leuleus. Teu kuat nenyo getih anu ngabayabah dina taneuh. Hiji tah tebusan tina nyawa bapak aing sok sanu geus bosan hirup maju ka dieu maraju ka dieu ka dieu sade cek si Masnan bari ngacung-ngacungkeun bedog si Masnan teh eueuh nu nemalan boro-boro anu wani maju nenyo ge pating puringis sedengkeun Jalil diuk deui dina urutna suku bajegar leungeun katuhu nyekel iteuk nu geus mimiti ngakan korban. Urang dinya nu geus maot eueuh anu nulungan teu aya anu wani deukeut si Masnan terus sosoak nangtang urang dinya sugan aya anu wani maju. Bro nu sejena daratang sabab beja mimiti sumebar yen kadinya aya karaman anu datang aya jalma jahat ngacaukeun lemur aya deui nu gede wawanen. Batur kunaon kalah cara lok ari geus bogo mah podaran we atuh euy hayo maju cenah bari ngacungkeun bedog nu can nyaho kana kahebatan si Jalil ngangseg hareup aya kana genep urangna nu sejen ukur colohok loba kasieun. Ulah gagawah euy ulah bodas buntut sia mah tuturkeun aing euy pokna gagahna keur nemongkeun wawanen gok jeung si Masnan. Bade naon sia teh ha? Rek sosolo kojor. Mangga ka payun. Engke babatok sia bejad. Kurang ajar sombong sia. Iya. Eta lalaki narajang ka si Masnan. Bedogna ngolebat rek nyabet beuheung. Tapi lep si Masnan ngelok plos bedog dengakan angin. Si Masnan mundur musuhna ngangseg. Keur kitu jung Jalil nangtung salsena keur matana bolotot itikna geus dijingjing deui. Barang gok tepung jeung musuh kolebat hiuk ke bro. Keuna deui kana babatok musuh koceak ngacerit kawas nu ti heula. Gubrag. Gebut. Getih ucrat acet. Terus ngabayabah kana taneuh krejet kusak hos paeh palastra megat ke nyawa kebeg mitra nu sejen ngarenya gaduh nu tadi geus maju mundur deui katara beungeutna sepa lantaran geus nyaksian kitu mah peot hate teh bujurna relempodan tuurna nyorod cod leuleus taya tanagaan. Ayo maju. Mana nu geus bosan hirup? Mana? Mangga ka parayun. Bilih hayang modar. Ka parayun sadayana. Mitra. Si Masnan ngagak-gak seuri. Ari Jalil diuk deui dina urutna. Riuk-riuk tas mateni 2 nyawa teh. Terbawa itek jimat nu matih tur ngabahayakeun. Urang lemur pahibut geus nenyo 2 nyawa ngalayang mah saurang oge eueuh nu wani maju. Nu geus ngajingjing bedog gura-giru disumputkeun nu nangtung di hareup sasaranep ka tukang.
aya nu gagabah ayeuna mah. Keur kitu jawab si Juheb barang nanyo Jalil jeung si Masnan matana colohok. Hah, si Jalil datang be cilaka. Lep ngelok teu wani nemongan karales lumpat deui langsung ngajugjug ka imah Mbah Jora. Datang gegedor bari nyalukan Mbah Jora. Tapi nyamperkeun pamajikanana. Ti pamajikanana meunang beja yen Mbah Jora keur ngurus balong. Lantaran tamakanana bocor ku keuyeub. Wah, kudu disusul kayak kieu ya. Belecet. Si Juheb lumpat ngajugjug ka sisi balong. Tekung si dilage geus tepi. Tapi datang kalah ngalungsar dina tamakan ngahegak bari calawak. Kesang we ngucur dadana turun naik. Mbah Jora anu keur bobolokot ku leutak heraneun. Rek digawena eureun heula melong ka si Juheb. Ai aku naon Juheb. Sabab cek si Juheb bari nepakan dadana napasna sesek balas lumpat bari jeung sieun. Atuh Mbah Jora beuki reuwaseun, gancang ku kumaha heula terus hanyat kana tamakan. Gek diuk gigireun si Juheb. Aya naon sia teh? Teu sia kasirupan mah maneh teh. Sia teh mabok ka? Lain kasirupan. Capek kuring teh. Cilaka cilaka si Jalil datang kebeg. Mbah Jora ngarenyag kaget ngadenge ngaran Jalil mah manehna oge reuwas sabab geus nyaksian kana kahebatan si Jalil nu memangna can aya pitandingeunana. Kumaha Abah? Ayo bingung Abah ge hem. Kumaha euy? Urang lemur geus doan jadi korban, sirahna bejad. Hah? Geus aya nu korban. Nya, mata kuring teu wani maju terus terang sieun. Mbah Jora ngahuleng manehna ge sarua bae ngarasa seber hatena. Da teu untupan ari kudu ngayonan Jalil nu jiga setan mah. Sabab salila dikerem teh Mbah Jora geus bisa neguh kana kakuatan nu kapibanda ku Jalil. Mangsa harita Mbah Jora dibere seber hate wawanen ngaradak sirna. Nu tadina sumanget bebera ka balarea tukang nurung kanu butuh tukang nalang kanu susah. Ayeuna mah ngahuleng jajantungna malah ratug teu aya wawanen. Wah, kumaha ya? Karunya ka urang lemur. Juheb terus terang Abah teh hieun euy jiwani euy. Kuring sarua tapi anah rek tega ngantep urang lemur nu cilaka mun diantep bisi namahan Bah. Geus peguheun ingon-ingon mah dipake cocokan ku si Masnan jeung si Jalil. Ya bagus aya nu tiwas. Ya bau yang nu benerna. Tadi mah karek duaan babatok sirana bejad ancur. Ya mah duaan mah. Ya mah kumaha Abah mah nu tiwas teh adi Abah. Si badai. Mbah Jora buncelik balik ke kerot. Si Juheb ungeuk. Ngahuleng Mbah Jora teh ngadenge kitu mah. Lantaran adina geus jadi korban. Adi beuteung sanya nama adi pamajikanana. Ngan kacida dipikanya ku Mbah Jora sabab jelemana bageur jeung ngarti kana kawajiban. Ka Mbah Jora kawas kakolotna pituin. Si Juheb teu ngomong ku manehna geus bisa kateguh hate Mbah Jora perang sabil. Sabab katara semu bingung campur jeung amek. Tadina mah jiga-jiga rek ngantep moal wani maju tapi geus ngadenge adina tiwas mah kekerot bijil amarah. Juheb Abah rek ieu teh. Rek nebungan setan. Hudang bati bayar bati hudang uya bayar uya hudang geuti bayar geuti. Tah. Cek Mbah Jora ayeuna mah budal amarahna sumangetna ngagedur deui. Tapi Bah kade ulah kagabah si Jalil nyekel pakarang aneh itu tina kai tapi jiga nu gede komarana. Wah, bila kadari teu kai. Ayo tutur ke Abah. Bral duanana laleumpang ngajugjug ka lemur. Dina waktu anu sarua urang lemur keur tagiwur. Urang dinya ngarasa hariwang. Dua korban can aya nu wani narulungan.
diarantep we ngagoler dina taneuh guyang getih mata ketir. Sabaraha urang inohong lemur pahibut neangan Mbah Jora. Sabab ngan Mbah Jora anu jadi gunung panangeuhan, jadi anelan balarea. Baranggok tepung di simpangan. Rob jelema teh ngaronom ka Mbah Jora mani reang paheula-heula laporan. Tenang, Abah geus nyaho denang. Pokna bari terus lempang muru ka hiji tempat nu dicicingan ku Jalil jeung si Masnan. Bring anu saja nuturkeun gede hate nenyo Mbah Jora geus datang. Kanu dijuk-juk nyampak teh nyaan di dinya loba jelema ngagimung. Tapi eueuh nu wani maju ukur Rajo Jalil jeung si Masnan. Nu caricing jiga ku uleun, tapi galak na alabatan orai totog. Reg Mbah Jora eureun, panonna melong ka Jalil heab hatena panas barang geus sidik yen bener aya 2 korban anu guyang getih. Sirahna bejad Mbah Jora kekerot, nafsu ngakedur amarah teu kawadahan. Iblis kurang ajar sia. Sing waspada bah, iteukna sakti. Cek salah saurang. Teu sieun ku iteuk aing mah. Enyogan ku salalea. Mbah Jora singkil. Kuntuna kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleung. Mbah Jora geus teu malire kana omongan batur. Manehna panas nenyo dulurna geus jadi korban. Kajeleng luncat ka pakalangan cilegedeg nangtung bari nulak cangkeng. Panona molotot ka Jalil jeung si Masnan. Huntuna teu weleh kekerot. Atuh Jora, geuning sia teh teu borong datang atuh euy. Saanya aing geus lila nungguan. Untung deuleu balad sia can dibabad ku aing kabeh aduh. Atuh Jung si Jalil nangtung getruk notogeun iteuk kana lemah. Rieg jagat asa ingeung perbawa iteuk anu sakti. Kebeg balarea ngarenya greuwas si Juheb murungkut sieunun. Rarasaan teh aya keneh di imah si Jalil da inget basakeur dikerem kacida pikasieunana. hahaha kunaon kalangan ulang. Ya, sok geura singgil. Bisi rek balitungan sabab ayeuna waktuna euy. Nyawa bapa aing kudu ditebus ku sia. Ya, aing nu jadi anakna nu bakal balitungan jeung sia. Tapi aing mah moal rusuh, moal getas harupateun. Bisi sia hayang laluasa babacaan. Hek, geura samat indung bapa, geura papatkeun jampe modar. Si Masnan mapanas hate Mbah Jora. Bari jeung ngabedega nulak cangkeng. Heab hate Mbah Jora panas, jajantung ratug beungeutna beuki geuneuk, wuwuh nafsu tambah amarahna. Bangsat, setan, jurig, iblis, naon deui? Dan sebagainya gitu. Si Masnan ngengklokan semu ngahin. Kurang ajar. Kaheula can waktuna. Gila tos. Si Masnan rikat ngagiwar. Mbah Jora amek. Seak narajang deui kolebat hiuk des. Dua panarajang bentrok jengkang si Masnan ka tukang. Napasna ngahegak lantaran karasa capek. Panarajang Mbah Jora lain bantrak-bantrakeun. Mandang onur-onuran sia cerig. Hah, termasa onur-onuran aing mah, tapi munurnyaan. Wah, sia loba alesian bodor sia teh, ha? Kurang ajar sia, hayang modal Masnan. Hiat!
Syak geduk dalik deug kolebat leplos. Asanan. Manor atuh sia belegog. Danaonan ari sia atuh. Si Jalil nyentak. Kituna teh bari nangtung deui panonna molotot itek geus dijingjing bangun teu sabar. Si Masnan ngagugu. Manehna munur ngajauhan Bah Jora. Rag Bah Jora ge eureun panonna muraleng ka si Jalil nu geus maju lalaunan bari metakeun pangabaran. Iya iblis nama ya. Boleh dipodaran si aku aing. Jora atuh. Sabarana aing teh butuh ku tanaga sia atuh. Sabab aing teu boga balad. Mun sia daek taluk salah bongkokan ka aing, kasalahan sia dihampura ku aing atuh. Tapi syaratna sia kudu milu ka aing atuh. Bah Jora nyiduh. Dadana turun naik. Cirining ngagedur ku nafsu. Ngagolaku amarah. Hai iblis. Ulah nyoba-nyoba mangaruhan jiwa aing. Sabab bikin aing macadu mungkuk haram dembak. Haram mun kudu taluk. Salah bongkokan ka sedan bunggelekan juga sia. Bikin si Jora kajen ajur tutumpuran pecah dada di pakalangan. Tibatan kudu taluk lu. Heh. Hade atuh ari kitu kahayang sia mah. Iya. Atuh. Cek si Jalil. Kolebat hiu. Itek Jalil nyamer leplos. Juralit blok. Bah Jora meh-mehan cilaka. Itek nyamer karena pipina tapi teu cukup ku kitu. Kolebat datang deui angin tenggelanana tapi kangahiung. Jeung los gilek bos. Geuning aya pangabisana atuh ieu mang kaluk teh. Tapi hanya kal kudu modar atuh. Dong somong sia kurang ajar. Rajageun wawales aing sia. Mitra Bah Jora musurkeun tanaga dina damba leungeunna. Geus aya niat rek ngarebut itek sabab geus kanyahoan kakuatan si Jalil aya dina itekna. Barang seak itek narajang deui. Kolebat kep-kep ditewak ku dua leungeun. Tapi mata kaget kalayang awak Bah Jora kabawa terus dipuihkeun ku Jalil. Hayo sia atuh, hayang kumaha? Hayo Jora sia, hayang kumaha atuh? Kalayang Bah Jora kakalayangan. Leungeunna mundang kana tungtung itek si Jalil nya puguh we manira lenyapan bakat ku paur. Ingis bisi ti bebeut geus tangtung ngagebut. Nu lalajo meuni colohok mangpaurkeun ka Bah Jora. Malah Bah Jora ngagarentes dina hatena waduh cenah cilaka ieu. Bari terus muntang tapi teu pondok pangharepan. Manehna sakuat tanaga muntang bisi lesot. Tapi Jalil lain lalaworakeun manehna ge boga pangabisa bari muihkeun itek teh. Mapatkeun aji sana keling dikocorkeun kana itekna. Barang geus cacap ngadadak tungtung itek teh jadi panas ngaheab. Celetot kana dampa leungeun asa aya anu nyoco. Ser nyerep nyaliara kana leungeun ngudag kana kelek rek muru ca jantung. Kebeg Bah Jora ngarenyag. Tanaga nang ngadadak sirna polonyon we kalayang kebut. Bah Jora ti bebeut ngaguling sababaraha juralit bari gerak-gerok. Wah! Cenah paregat maksakeun hudang deui. Bari jeung ngahekak bakat ku cape. Dua leungeunna sing sireumeun keneh. Cacak lamun teu gura kiru murag dangdu leungeunna bakal tutung atuh. Atuh aya keneh kakuatan anak mah. Atuh
tapi tong wakai suka bunga sia. Rasakeun Jora, rasakeun heula. Atuh, hiya. Atuh. Kalayang Jalil loncat bari ngaheumatkeun itu. Hiu. Nyamer kana babatok Bah Jora. Kilekos geduk sebur itu ngabadug taneuh. Taneuhna teh kamanca-wura amuradul nu lalahjon napas bakat ku paur. Seak deui narajang ka Bah Jora sakali ieu mah Bah Jora teh panonna ngadadak poek. Suku asa berat, awak asa kaku teu bisaeun hojah kawas anu keuna ku tenung. Kawas anu keuna ku tenung neung. Geduk iteuk teh kana tak-tak koceak Bah Jora teh ngagoak. Wah, kulitik ngaguling. Terus kegerelengan barinya kelantak-tak. Atuh, kop rasakeun atuh. Nah arek kuat sia teh atawa moal Jora. Atuh. Mitra Bah Jora gegerungan tak-takna asa semplak paneungeul iteuk teh pohara nyeri na. Blak Bah Jora nangkarak napas ngahegak beungeutna manis sepa. Keur kitu seak deui iteuk teh datang. Cubet. Keuna kana sukuna. Koceak Bah Jora ngagero mata kuatir. Ser sukuna asa sing siremeun. Teu karasa nyeri tapi suku asa leungit. Awak asa berat tapi suku teu puguh rasana. Ampun, aduh, ampun, aduh, awak Bah Jora gulang-guling. Ngan bisa usik awakna wungkul mana horeng, tulang suku duanana remuk. Tapi kata karasa naon-naon, sukuna siga geus pae. Atuh, kop rasakeun sia. Moal dipodaran ku aing mah tapi rasakeun hukuman ti aing. Atuh, moal aya nu bisa ngubaran iwati aing. Aduh. Atuh. Tinggalin atuhna. Wahara lagi ketinggalin gitu eta atuhna. Palawargi aduh sasarengan keneh sareng Mang Barna nya nuju mangdongengkeun carios Dedemit Curug Sanghyang karangan Gireksa. Urang teraskeun. Jalil seuri ngagagak. Kadengena mata keung mata kieun. Ari si Masnan ngabadegan ulak cangkeng sugema nenyo Bah Jora anu Namru bari gegerungan teh breh kumanehna kabayangkeun basa bapana Namru mandi geti. Mitra kaum dangu si Jalil seuri ngagagak. Kadengena mata keung mata kieun ari si Masnan ngabadegan ulak cangkeng. Sugema nenyo Bah Jora anu Namru bari gegerungan teh breh kumanehna kabayangkeun basa bapana Namru mandi geti. Rasakeun ku sia Jora wawales ti bapa aing eta teh. Ceuk si Masnan bari ngacungkeun peureupna. Cakakak si Jalil seuri. Kamanehna eueuh anu wani ngaganggu. Si Juhed rerempodan bujurna teu wanieun maju da sieun. Tapi ka Bah Jora kacidawatireunana lantaran hade goreng ge dunungan. Ngan rek bebela teu untupan geus teu aya wawanen pikeun maju ngayonan musuh. Juheb, tulungan tuh si Abah tuh. Cek salah saurang nu wani ngomong ka si Juheb. Dumeh nyalaheun yen si Juheb teh anak buah Bah Jora. Tapi si Juheb teu nemalan.
kalah mundur lalaunan hatena ngarasasieun bisi Jalil murang maring ka sararea. Cilaka cenah cilaka ya kayak kieu mah. Hacagar entes hatena si Juheb kitu nate bari terus mundur. Kasieun beuki meuweuh, kahariwang beuki rohaka lantaran boga rasa manehna ge kungsi kabur ti imah Jalil. Geus tangtu Jalil teh bakal ngakalakeun ka manehna. Ras inget ka Aki Wirasana, belecet lumpat geus teu nolih kana naon-naon, katenyo ku si Masnan. Kero ka Jalil atuh si Masnan teh. Kang, si Joheb kabur, si Joheb kabur. Bari nunjuk kanu lumpat, curugna meni ngacir. Kan baik, moal gancang kawas angin atuh, moal gancang kawas kidang atuh, ku aing rek diberik atuh. Cek Jalil, corelat celeng luncat ngudag si Juheb. Tapi aneh, barang geus leuwih ti 17 lengkah. Les si Juheb teh ngiles. Teu kaciri ku sasaha oge. Tapi si Juheb mah teu sadar yen dirina bisa ngaleungit. Nya terus we mangprung kabur niatna ge geus buleud rek menta tulung ka Aki Wirasana. Reg si Jalil eureun rada colohok nenyo kajadian kitu mah. Lantaran kakara kasaksian kumanehna yen bener-bener si Juheb bisa ngaleungit. Alam jada aduh, setan aduh. Manusia nahaun si Juheb make bisa ngiles sagala rupa aduh. Tetela aya anu ngagem aji halimunan aduh. Tapi naon sababna make kabur atuh. Si Jalil mikir, manehna heraneun nenyo kalakuan si Juheb. Tekung silila joal si Masnan harung haharehoh nyusul. Kumakang kabur adalah ngaleungit kawas coreg atuh sirna kawas setan. Tadi dinya ngilesna oge di dinya nyaho teuing boga ilmu nanahaun ari si Juheb atuh. Cek Jalil bari nunjuk ka urut ngilesna si Juheb. Tuh nya eta mah ririwana Kang. Ragog sia. Lain direwa deuleu. Si Juheb teh gableg aji halimunan pikeun nutupan kalemahanana. Kitu tah jelema balagug mah kabogana ngan sakitu. Ari geus eleh teh kabur atuh. Kumaha yeuna atuh? Bae. Cukup nyiksa si Jora oge cukup atuh. Hayu urang ka Cirangrang aing mah panasaran hayang tepung jeung si Toleng, hayang mawa Nyi Romlah. Nya hayu atuh kita kemon. Ceuk si Masnan, maka jeung kita kemon. Mitra kaum dangu geus teu nguruskeun naon-naon deui. Bral duanana laleumpang kalayan tenang eueuh kasieun. Henteu aya kahariwang. Miang ninggalkeun eta lemur rek ngajugjug ka Cirangrang. Ari urang dinya saenggeusna nenyo Jalil jeung si Masnan init mah rob ngaronom ka Bahjora anu keur gerang-gerung dina taneuh ngajoprak teu walakaya. Sukuna remuk tak-takna asa sempal. Bah, apa? Cek salah saurang. Bahjora teu nemalan ingetanana teh geus selang-seling antara inget jeung henteu. Tetenyoan Bahjora geus kararoneng. Dedengean geus torek ningali jelema teh jiga marake beno. Karasana asa ngaguruh, asa ngahiung dedengean teh. Suku asa leungit, dada asa aya nu nindihan. Berat, engap, asa diringkus. Aduh. Cenah sirahna gulak-gilak muringis pikawatireun.
sejen ngaronom layon lantaran tejauh ti Bajora aya 2 layon ngajolopong getihna ngabayabah dina taneuh geus rada kentel semu hideung. Mitra kaum dangu urang lemur tagiwur urang dinya jadi gember. Awewe loba anu rawah riwih ceurik barudak pating koceak kolot-kolot jadi gemper bingung nenyok kajadian kitu. Tapi akhirna sarerea sadar kana kaayaan layon di Barawaga imah di Pulasara sakumaha mistina. Bajora mah pada nulungan digotong ka imahna. Kadenge gerang-gerung mata kuatir. Mitra kaum dangu urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun kaayaan di lemur Cirangrang. Ti saprak aya kajadian kahuruan jeung leungitna nyiromlah. Urang Cirangrang marilu hariwang melang bisi aya deui karaman anu leuwih berat. Harita teh isuk-isuk sapoe rejeung jeung kajadian anu tumiba ka Bajora katut kanca-kancana. Langit lenglang manuk recet di sarada patemalan jeung baturna puguh matak betah matak waas. Dina kaayaan kitu Gan Qodir jeung kulawargana ngariung ditepas. Malah si Toleng oge aya di dinya. Manehna geus sagedang dan sabab keukeuh manehna teh hayang balik heula. Anu maksudna rek bebeja ka Aki Wirasana sabab geus aya janji yen si Toleng rek narima aji sanabraja pikeun pibekeleun numpes musuh. Sakedap palawargi kumargi aya kalepatan teknis rupina ieu ti Pangarang saperkawis jenengan Aki Wiraga sareng Aki Wirasana. Itunya antawis Aki Wiraga sareng Aki Wirasana. Eta teh masih keneh sami hartosna antawis Aki Wiraga sareng Wirasana teh eta keneh. Bilih wae palawargi ngaraos bingung aya kalana mangbarna teh sok nyebatkeun Aki Wiraga atanapi sok nyebatkeun oge Aki Wirasana akina si Toleng teh. Ta eta keneh antawis Wiraga sareng Wirasana teh gitu. Margi Aki Wiraga teh papanjangna Wiraga Wirasana gitu. Aya kalana mang sok nyebatkeun Aki Wiraga, aya kalana sok nyebatkeun oge Aki Wirasana wae. Bilih ngajantenkeun pameng ka palawargi sadaya rehna Aki Wiraga sareng Wirasana teh eta keneh nyatana akina si Toleng. Mangga urang teraskeun mitra Jang Toleng. Nah mani keukeuh palai ka lemur, nah kumaha ari bapa ieu teh. Basa kamari oge. Apan geus sakitu keueungna ku ayana si Jalil ngagalak sakeneh. Kumaha ke lamun datang deui? Saur Gan Qodir ka si Toleng. Dumeh ngarasa hariwang lantaran si Toleng make rek ingkah deui ti dinya. Anu dipikasieun teh nyaeta sok sieun si Jalil jeung si Masnan datang deui ngajorag. Eta meureun anu jadi kahariwangna Gan Qodir sakulawarga katut Ibu Qodir nya kitu deui nyirom lah. Jadi ngarasa hariwang sok sieun kajadian deui ngunek-ngunek si Jalil jeung si Masnan teh ka kulawargana.
nya pukul lain ngalelewe ibu oge ye jang toleng ditinggalkan kujang toleng teh Mitra gitu saur ibu Qodir Nyirom lama teu ngomong ngeluk tungkul bangun alum bingung rek ditinggalkan ku si toleng ramona ngome tungtung kabaya hatena melangjeng hariwang bisi aya mau ngamuk gajah meta mangkaning geus kapok kacidana langsana diculik ku nu jaraha teh kumaha ujang si toleng ngahuleng nangeui gado bari mikir nenyok itu magan Qodir oge teu wani ngaberg deui ngantep heula ka si toleng anu keur mikir dasar si toleng bingung ge teu jiga bingung mimiti anu nangeui gado teh leungeun katuhu sikuna kana tuur ganti ku leungeun kenca sikuna kana tuur awak pindah doyongna panonna meletet terus kucap kicip jiga budak cacingeun renghap narik napas bari cengkat nah kok aya neng nong deui wae ye hanya kal Mitra kabujeng neng nong urang cekapkeun dugi ka dieu heula wae dedemi curug Sang Hyang kangge dinten ayeuna insyaallah enjing urang teraskeun deui hapunten samudaya karapatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.